Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah. Wa'lam annahu yambagi lirrajuli ayyusiya imra'atahu wa ayyunfiqa 'alaiha 'ala qadri wus'ihi wa ayyastahmila 'alaiha wa yatalattafa biha wa ayyusallikaha sabilal khair wa ayyu'allimaha ma tahtaju ilaihi fid dini min ahkami thaharah wal haidi wal ibadati. Tina sawarehna kawajiban nu jadi salaki terhadap pamajikanana alias nu jadi hak pamajikan. Di dina ayeuna dina danget ayeuna rek nyaritakeun sawarehna kawajiban salaki. Jadi nu kudu ngaji teh ayeuna teh salaki. Nu ngaji ayeuna teh saha? Salaki. Kusab salakina harusaha digantian diwakilan ku pamajikanana nya. Wa'lam kudunya ho anjeun annahu yambagi lirrajuli bahwa wajib kahiji lalaki anu boga pamajikan. Hiji kawajibanana teh ayyusiya imra'atahu kudu mere wasiat kanu jadi pamajikanana. Nu dimaksud wasiat dia teh ae ya'muruha wa yudzakiruha wa yasta'tifu biha. Maksudna nitah miwarang nitah teh miwarang kana naon-naon anu jadi wasiat agama. Urang teh wajib saling wasiatan antara salaki pamajikan sebenarnya kudu saling wasiatan ngawasiatkeun perkara anu patula patali dina kahirupan ieu karena tidak ada perbuatan di muka bumi ieu kalakuan urang teh kecuali kabehanana ge diatur ku aturan agama. Wasiat sehingga disebutkan yen wasiat teh agama. Jadi bisa diartian ayyusiya imra'atahu artina ngaagamakeun pamajikan. Ikawajiban salaki teh kudu ngaagamakeun pamajikan. Nah, apaan ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ari nasihat agama teh jadi wasiat. Bahkan wasiat Allah katakwaan sina takwa urang teh kudu takwa. Tah ayeuna abdi rek nyaritakeun ka sarerea hareupeun pamajikan batur. Ya kan pamajikan batur kabeh. Jadi ya abdi ngawakilan salaki ibu. Jadi lamun salaki ibu tidak merasa terwakili mantap muntung eta. Kewajiban salaki itu kahiji kudu memberikan wasiat ka pamajikan teh. Wasiat teh cek basa urang mah nu babarilah. Cek basa urang mah wasiat teh kudu mihapekeun. Iki bahasana teh neng mihape rek aya rek geus eueuh akal wayahna mihape agama mihape katakwaan, mihape salat, mihape ngaji,
MHP kahadean omat sing cicing dina kahadean cek basa kolot mah ngaomat-omat mata kolot geningan sokaya paribasa kieu bahasana teh lamun budakna rek init-initan atau rek gawe di negara orang wajuh teuing ka negara batur mah rek keluar kota ujang teh bade didamel di mana di Jakarta Pak ti bapa mami HP teh kadinya gawe sing jujur sing alus mi HP salat mi HP puasa mi HP kalakuan itu bahasa make mi HP padahal salat manehanana puasa manehanana ya jeung deui eta nu dipabekeun teh da sebenarnya mah nu Gusti tah naon eta teh artina ngawasiatan tah ka pamajikan ge kitu nyai pan urang dia mah nyai nyebut ka pamajikanna nya nyai atau manehna iya bahasa teh iya aing wasiat ke sia bahasa lemes tuh urang Darwin gitu lemes eta teh aing wasiat ke sia eta teh lemes eta teh asa dibere naon eta teh bahasa gitu teh asa dibere naon mah omat rek aya rek eueuh uing gitu kan bahasana teh ya mi HP agama mah euy da kawajiban ti pangeran lain kawajiban ti uing wayahna kade salat kade puasa kitu eta wasiat oh sok kitu tara salaki ece tara engke deui mah bawa salaki teh tuna hareupeun urang kang ka dieu sok calik di payun sok akang geura wasiat ka abdi kitu paling jawabanna jawab kieu nasian itah modar ka aing sabaru kadada pala bawa wasiat teh tek paeh wae lain wasiat itu kabagi-bagi aya wasiat anu secara fikih wasiat fikih aya deui wasiat cek non ngaranna teh cek lugot beda deui aya deui wasiat cek lugot cek bahasa aya deui wasiat teh wasiat bitaqwa wasiat kana katakwaan tah kieu cek lamun wasiatna wasiat kana katakwaan tong ngadaguan pae kayak di mana geus paeh saya kakara aing takwa lain gitu wasiat kana takwaan mah umum dah sabab takwa itu diwasiatkeun ku Gusti artina di PHP-keun kade ulah teu ditepikeun gitu kan amanat di Allah Subhanahu wa taala kitu wasiat teh jadi lain wasiat rek paeh wae dari cek pikimannya tage wasiat aya deui wasiat teh kieu wasiat di mana-mana engke bapa paeh jang umatnya itu tanah nu itu pake madrasah tah eta wasiat imah nu itu eusian pake ngaji tah eta wasiat eta mah dilaksanakeunana ngadagoan maut jadi lamun geus maot teh doraka tah kanu diwasiatan tengah jalankeun tah eta wasiat cek fikih eta mah kitu ari wasiat teu takwa mah haunga poe we malahan sabenerna mah disakalikeun we nya wasiat teu takwa nya oge wasiat dina masalah eta misalkan kieu nya we salaki teh cicing di hareupeun urang cek salaki teh nyai kadenya kuring wasiat hiji wasiat umat katakwaan jalankeun kadua wasiat umat ieu di mana kuring paeh tong sok dipaributkeun warisan bagikeun we sing bener itu kayak di mana-mana dibagikeun sing bener meureun geunah ka kuring oge tah maneh bisi hayang hafal tah nu kuring teh tanah teh di Sukabirus 200 hektar di Garut 500 hektar di Cianjur aya lumayan 10 hektar atau di Banten mah apanan provinsi tan waing kabeh misalkan
bisi hayang apa tong dipeributkeun nya eta mah tinggal bagikeun we ngan sing inget kade omat da bapa teh boga hutang. Nah, misalkan ka urang Garut hutang teh 50 hektareun ka urang hitung-hitung BAKB tawayahna bayarkeun kana hutang misalkan tah itu wasiat keur mah dina masalah hutang mah teh diwasiatkeun ge kewajiban ahli waris kudu naon mah bayarkeun teh eta wasiat anu eta mah patula patalina kana pelaksanaan setelah meninggal gitu wasiat teh tah umumna mah nu disebutkeun wasiat itu artina ngajujeuhkeun jeung mihapekeun ulah sampaikeun ka ngajalankeun kagorengan gitu wasiat teh eta teh kudu bongan boga pamajikan jadi we kudu mamatahan wayahna tapi da aneh deui pamajikan mah non pang bandel mah mun diomongan ku salaki wah nu asup da karasa sok euceuk ge lamun salaki urang mamatahan jual bahasana teh kieu jadi ustad ti rahasia nah hadiah kitu jeung aneh deui padahal ieu sing ingat hikmah mah tong wakaning tina sungut jelema tina baolah hayam ge ieu ngaran log mah cokot we kardi teh ngan kade ari baolah hayam bahayamnan hayam batur mah deui maksudna hikmah mah ti mana wae oge kurang pulungan gah indah geura sok lamun teh mah urang kasalaki akang atuh ayeuna mah urang badami seutik badami naon kieu hapanan kewajiban akang teh kudu ngawasiatan ka abdi teh wasiat agama maksudna gitu menurut mah apan akang teh kudu mamatahan eta neng aing teh pan teu bisa naon-naon atuh sia wani ngawin kudu teh makaning patula patali jeung urusan harta patula patali jeung urusan usaha patula patali jeung urusan muamalah dan sebagainya itu kan kudu nyaho atuh lamun teu bisa kumaha pan akang teh teu bisa nanaon atuh meureunana ayeuna akang teh kudu neangan nyar ilmu nyeneng urang bareng-bareng we neangan ilmu akang neangan ilmu neng oge neangan ilmu da mamatahan langsung mah teu bisa akang teh rek percayakeun we ka ajengan mengpang meungpeung di Daraulin mah ajenganna gratis kabeh urang kadinyakeun we sok ge ngilu ngaji lah ngilu ngajinya kitu eta teh wasiat osok kitu tara tangke deui mah jalankeun coba lamun aya lalaki berani saya menikah awas artina berani ngawasiatan kudu daek mamatahan nyata kuring ge papatahaneun teu kakawin naon heula ngaji heula kitu atuh kaburu aki-aki meureunana loba aki-aki meunangkeun parawat nah sieun-sieun teh terus sautik bahkan loba kabejakeunana nya lalaki na geus kolot awewena budak keneh loba tuh namun kongang mapanan sarerea ge mun urang nyaho wah eta seorang ulama teu gaduh bojo urang boga incu dibikeun bener teh bikeun we kadinya dibikeun teh sina masatren we kawin dibikeun kadinya masyaallah hiji kudu naon cenah kudu ngawasiatan salat puasa zakat imah lamun aya boga yatim pan akang teh ieu boga budak laleutik keneh pan maneh teh budak laleutik keneh ke lamun paeh teh deui ieu mihape teh yatim makaning budak akang teh pan lain ti maneh hungkul tinu sejen ge aya keneh meureun aing paeh teh meureunan itu oge sarua yatim jawab kieu we cek indungna teh ke sia ku aing dikulubus sia mah awas yatim kewajiban ulah sampaikeun ka noler-noler budak yatim rarasaan teh nu batur yatim teh nu di urang ya aya teh ibu-ibu mah dekat kana kayatiman teh
lamun teh masalah laki urang geus eueuh boga budak leutik ti manehna nu budak urang teh eta teh budak naon yatim pan kitu. Hiji kedua wa ayyufiqa 'alaiha 'ala qadri wus'ihi kewajiban nu jadi salaki teh kudu nganapkahan nya pelebadi mah sarere geus pada apal urang teh sok dinapkahan ku salaki ceuk awewe teh iraha teuing eta barang mere justru minta ti aing misalkan nu disebutkeun nafkah teh kumaha ala qadri wus'ihi saukuran kamampuna we nu mawi teu kengeng awewe merekesel kanu jadi salaki mumpun tak penta sina ngaluarkeun di luar kamampuna nu samampuna we katingali salaki aing mah sakedar tukang ulung nya meureunana sakadar eta nu kusal cukup we keur sapoe eta itu tong maka muluk-muluk malahan hayo we muluk-muluk pokona mah lamun boga anu eta mah lamun ari lamun mah lain kapastian hayo we ngalamun tungtungna teh ngalamun keur nonjang alhamdulillah abdi mah beunghar kunaon kulamunan si orang beunghar teh ngalamun eta mah malahan cenah lamun orang melak lamun di kebon sugan dicebor ku mudah-mudahan maka pijadieunana teh buah meureun nya hayo ngalamun cebor kunaon ngari di lamun melak lamun di kebon sugan dicebor kunaon ku mudah-mudahan jadina tuh naon ya meureun aya teu buktina ya teh aya tah samampuna walaupun sedikit ari bukti mah itu adalah nyata kitu wajib saukuran mampu manehna tapi nu disebutkeun saukuran mampu teh kieu aturan neng da kang mamampuna sakieu bari ngajedog usaha wayahna sok kadinya ikhtiar kumaha we carana mah nyaeta geus kaditu geus ka dieu teu bebeunangan eukeun bae da hakikatna mah Gusti nu mamparina naon teh rezeki urang mah ngajalankeun piwarang we dua tatilu wa ayyastahmila 'alaiha si salaki teh kudu sanggup menanggung perempuannya nanggung kumaha bisi itu bisa lempang tuluy ditanggung gitu lain berat siapa majikan genut ay urang lemet tuluy kudu ditatanggung kumaha teu bisa lain kitu maksud nanggung teh kieu urang kudu siap nadah menerima ka pamajikan teh di mana-mana manehanana adatna berbeda siap lah pan urang teh teu soleh unggal poe lin sakapeung mah aya we nurus tunjungna ka saha ka salaki malahan wani tutunjukkeun sia hees wae udang batur tunggus ka mana ka pasar usaha asa molor we mukul emang rek dibere nyatu naon aing teh sok aya kitu awewe nu kitu aya pan ibu eta teh nu kitu teh kumaha salaki yang bijak itu kewajiban manehanana kumaha teu meunang ngalawan artina terima aja tanggung we leg-leg we lah sebagaimana kita dilegleg sama pemajikan ya pemajikan gitu ke dileg-leg we kabehanana terima aja gitu ulah jol langsung gantawang nari sia insyaallah kiamat kubro gitu. Lamun gitu tapi lamun pemajikan keur masalah kita alhamdulillah nasya kalah alhamdulillah aing tiba heula yang ngadengikeun wayang
Da karasa sok ibu karasa lamun keur aya kakesel memang kan sok aya naon. Sagala dibudakeun eta teh mun keur sagala keur kesel teh. Tuh tinggalikeun anak sia cenah kaos lain anak manehna eta teh. Saga kumaha tandah we lamun keur kesel kitu salaki teh tenang gitu we tenang. Kumaha urang daerah sorangannya? Aslinya daerah sorangan. Benalan ku seuri komo lamun keur pamajikan kur urang teh tuluy ngodok pesak. Tuluy ieu neng. Aya sabaraha jeung geura meuli es krim. Mere-mere dikersakeun jeung aya duit. Tah eta kumaha eta cager sakitu ge. Alhamdulillah. Tah aing sia mah kudu dicarekan wae cenah kakarana kakara mere. Alah ada rupa-rupa. Karasa ku abdi mah boga pamajikan ararane. Tapi sakapeung mah asa teu boga pamajikan. Abdi mah masih sedih abdi mah teu boga pamajikan teh. Kumaha tuh teh poe aya semah anger we urang nungguan. Lamun keur eueuh ari aya mah nyaman anana we nu naon nu nyuguhan. Jadi urang kudu siap naon cenah. Ieu teh bejakeun ka salaki kang geuningan. Salaki teh kudu sanggup nanggung kana pilarat nu jadi pamajikan. Bisi pamajikan suatu saat aya itu aya ini kakesel punten lain munghak eta teh wayahna we datara lila lah gitu teh tara ayeuna ngadat isuk-isuk kapanan sore-sore geus nongeng kitu da teh gitu tah salaki mun dibejana lah kitu insang kuaring ngage oh kitu neng nya atuh kitu mah mun sakadar banyun sajam 2 jam ayalah diampura lah karena ringgeus 10 poe tuluy manyun wae mah meureunna akang kawin deui we kira-kira kumaha lamun kitu. Dua nanggung ya kalalaki ya teh tapi awewe ulah boga rasa pedah ada kudu ditanggung da gegesna ditanggung ku salaki ngada teh kudu ditadah ku salaki aing merek ngadap teh tuluy jelema teh eceureuh nu kitu ulah jangan gara-gara mah ulah izin ulah ka salaki kang punten abdi rek ngadap nyarekan ka akang cek salakina teh silakan siap silakan laksanakan kan tentara mah sok sing jororowok lain gitu kan. Aduh sabari tah bieu ka sabari bieu katilu kaopat naon cenah ai wayatalat tofa biha kaopat kudu lemah lembut kanu jadi pamajikan tah dukat rada hese teh lemah lembut teh ka pamajikan teh lemah lembut lemah maksudna teh leuleus liat leuleus jeujeur non leuleus jeujeur liat tali lain leuleus liat leuleus jeujeur liat tali alias urang teh berakhlak sebaik mungkin lah ulah sampaikan ke ayat tindakan-tindakan anu kira-kira mata peungas kana hate pamajikan. Oh, da geuningan beuki kolot teh beuki dia teh rumah tangga teh beuki banyak pengalaman. Karena banyak terjadi itu ilmu nambahan kudu kieu nepikeun ka akhirna kan nyaho kan watak salaki nyaho watak pamajikan gitu. Mimiti kaget soteh ari geus heubeul teuing mah geus teu aneh deui pan pamajikan aing keur ngadat hartina seeta hayang dimandian kitu kan misalkan pan rupa-rupa teh ngadatna teh awe teh aya nu ngadatna teh pedah hayang mani aya nu ngadatna teh pedah non hayang dahar rupa-rupa pege geuning karasa kurang ge batur meuli baju aing teh dipangmeulikeun baju kusaha ku salakina lemah lembut aja lah tenang kumaha salakina teh neng nu dianggo ku itu meuni dipelong wae nah akang teh hartos neng akang hartos pisan
iya urang ameng kamol. Ini teh ulin kamol begitu. Lu saya jalan-jalan di mall teh geus murid, ayo urang euy. Nah kang apaan ameng gitu nanti lain naon. Lain balaja ameng. Ayo hari dibaja kaulin kamol hari balik tuh barang bawa agar reng tempo beli baju ti tukang kiri di tukang kiri dia gitu. Nya kali-kali ya, urang kudu lemah lembut ya dina sagala rupa eta teh baik dina cariosan baik dina tindakan inti nama sing terus berjalan dina kahadean suriji opa kalima wa ayyusallikaha sabilal khair kudu nuntun pamajikan kana jalan-jalan kahadean tungtun pamajikan lo kudu dituntun emang lolong pamajikan teh make dinaon dituntun maksudna jujeuhkeun ayyusallikaha teh kudu bisa menjujurkan bahasa Sunda mah ngajujeuhkeun pamajikan teh dina jalan kahadean artina sina anger dina jalan kahadean atuh teu bisa unggal poe saminggu sakali mah sina ngajalankeun jalan kahadean nyaeta dapanan pasalakna pamajikan abdi mah tukang usahana ge kudu usaha anu jadi kahadean sok lamun keukeuh peteukeuh mah hayang usaha pek sina jadi dina kahadean kitu suriji kalima kagenep wa ayyu allimaha ma tahtaju ilaihi fid dini min ahkamit thaharah wal haidi wal ibadati kalima kagenep kudu ngawurukan urusan agama yang dibutuhkan ku pamajikan seperti mana bab susuci bejaan bab susuci teu mimiti ngumah najis nepikeun ka ngaleungitkeun hadas bab wudu bab adus kitu bejaan neng cara adus teh kieu sok kadinya mimiti pasunatanana heulakeun meme pasunatanana sok piceunan heula perkara anu matak ngahalanganana dina kulit bisi aya barang-barang nu ngahalangan cai nepi kana kulit apa neng masuk dikitek misalkan laan heula geus kitu tuluy weh geus bersih kabehanana sok aya nama pasunatanana heula eta dipapatahan heula mimiti nyusur heula eueuh susurna oge ku sikat gigi alias nyikat gigi heula ieu nyikat gigi teh pangheulana osok nyikat gigi tara nyosok atuh rek mandi sok nyikat gigi heula tara atawa geus mandi nyikat gigina itu sebetulnya sebelum adus teh nyikat gigi heula desina bersih heula kitu ulah ieu mah adus beres ari begitu paluar ti cai nyerengeh ka salaki huntuna hejo kunaon eta peuteui na pokene tah kitu bersihan nyikat gigi geus kitu tuluy wudu geus wudu tok adus mana heula sirah heula 3 kali nyata bisi lieur cenah loba postingan-postingan dina WA jelema anu sok labuh di cai teh cenah mandina sok jual sirah heula apaan geus dikumah ti tadi ge waktu biceun naon ari keukeuh beuteukeuh mah kudu kitu pan tadi ge geus dikumah heula dikorewek heula anu matak ngahalanganana apa teh dikumah heula cara ngumah mah pek teh teuing rek ti handap heula ge suku heula tuluy nu kue nabitis nah kitu lian tuluy awak sabelah pek tah ieu mah teh borek adus wayahna geus pan geus wudu geus kakumah eta teh nya terus we sirah heula sina bersih sina latih sirah teh apan buk teh gimal loba kutulin nah wayahna make sampona anu alus kadinya naon bae merekna mah bebas kumadinya nu penting nu bisa ngalaan kana kokotor terus geus diadus sirah tuluy we awak sabelah nu belah katuhu heula geus 3 kali geus kitu awak sabelah belah kenca 3 kali geus beres tuluy
banjur weh kabehanana dibarengkeun geus kitu mah geus tak adus teh tong wakadilap halusna mah antep sina ngagaraja heula kala luar sina barijil heula sina nyak celakan sabab kecelakaan cai tina adus jadi malah ikat sok kitu tara adusna teuing pokona mah gebrus we adus teh nah Kang make dikitu-kitu teuing adus teh neng ieu bisi hayang apal ganjaranana beda jeung adus biasa sok sanajan cupar kawajiban adus ku misalkan ku sagebrus teu pararugu rek ti mana heula oge cupar eta oge cuman nilaina beda jeung nu dikitu-kitu kaharti teu apaan hayang gedelin di napakahan teh tah ieu napakah paling gede ieu kitu wurukan bab susuci ti mimiti bab mani ieu mah ari mani teh pan sok ngaheulakeun tuluy we dari di sabun mah nyaan sabun sagala kitu teh ari tempo ngalantis ngabersihkeun kadang-kadang pajarkeun teh lebar euy seungit sabab sabunna jadi geus bae teu kudu beak kabeh ari dina kelek sabun eta ngagejedigeun anu lila-lila mah mimiti seungit sote lila-lila mah udah ngahiji jeung kesang kelek ya bau naon atuh bau 85 juta lupa segala aya di dinya Masya Allah geus kitu tuluy cara ngepel itu kudu diwurukan susuci kumaha ngepel nu balek kumaha nyeuseuh nu balek kumaha ngubah wadah nu balek di papatahan teu ku salaki can pernah kayeuna bawa saleki ceu ka dieu urang penataran kayak malam kemis penataran di dia gitu kan ngan ngarah imit dap salakia lalaki mah daek init sote ka pangajian lamun dibekelan keur udud da sok kararudud panalaki mah tah Kang ngaos jik ieu keur ududna tah ieu keur kencelengna gitu da malam kamis mah pan gratis pisan tah ieu keur bensinna tah ieu kitu eta lamun teu dibejaan ku urang kan nyaho da ngaji salah kita dibejaan ku urang kade urang mah nyampaikeun hak ieu bejaan doraka karunya ka manehanana sabab kewajiban manehana tidak melaksanakan ngarti teu itu yang kewajiban sabab kewajiban kan kabagi dua aya hakullah aya hak adami hak adamina mah nu jadi hak urang nu jadi hak pamajikan kewajiban manehana nu jadi hak urang bisa ditasamuh ya dihampura dibebaskan bisa wae tapi anu hak Allah nah iya manya Gusti Allah rek ngaleberkeun kitu aduh ka kumaha Gusti we dak bejaan Kang sik ngaji atuh ka ditu wah ngaji kitu baheula angre kitu emang teh baheula kumaha ngaji mah yeuh neng eueuh nu leuwih kabeh oge ngajak hade nitah hade nyarek goreng sakitu eueuh deui nya heuh kabeh oge ngaji mah nitah hade nyarek goreng heueuh ayeuna akang geus hade acan tinggal kitu meureun geus ayeuna teh geus bisa nyarek goreng tong tibatur tina awak sorangan we lah gitu gitu sabaraha ya ngawurukan bab susuci panjang ya teh bab susuci teh nepikeun kana bab salatna sagala rupa tuluy deui kudu ngawurukan kana masalah head kan nu sok head saha urang atuh ku salaki teh kudu dipatahan neng head teh tanggal sabaraha biasana tanggal 2 sok sabaraha lila genep poe berarti tanggal 7 geus saat dagoan ke tanggal 8 pake nah kan dia teh maksud unggal bulan teh kudu dipantau non sama head itu sakabeung teu angernya kamu lamun urangna capek itu jojo breset pe bijil getih ieu teh head atawa naon da awewe mah sebenarnya istihadah biasa sok biasa yang istihadah kita aduh saya tuluy cenah meureun tapi bijil deui aya di nu kitu oge aya di nu teu head oge pan kitu nya mata kudu dibejaan ari getih head teh kitu kasal apa majikan teh neng ieu mah akang meunang manggih tina pangajian getih head teh geuningan dibagi-bagi
kumaha bagi-bagi aya getih hete aya hete ye aya anu mumayyiza aya anu guer mumayyiza anu hedna oge ye teh aya anu mubtadi'ah aya anu muqtadah tuluy deui ka dituna teh aya anu mutahayyirah geus disuguhan eta heureun ieu mah aya anu mutahayyirah aya anu eta teh cek urang teh na kumaha heuh getih ieu anu hede aya anu mubtadi'ah awewe nu hede aya nu karek mimiti aya di nu muqtadah aya nu geus biasa tuluy di dinya teh ieu aya nu bisa ngabedakeun kana getih hede jeung lain aya nu teu bisa kitu tuluy aturanna kumaha kitu Kang ieu lamun nu bisa ngabedakeun kieu aturanna nu teu bisa ngabedakeun kieu aturanna tah nu bisa ngabedakeun teh ngaranna mumayyizah nu teu bisa ngabedakeun ngaranna ghair mumayyizah tapi aya di anu bingung ieu teh ting kumaha ngaranna nu kitu mutahayyirah sabab baheula teh kungsi dicatet matak mimiti head teh kudu dicatet budak urang nu mimiti head catat pertama kali head ieu tanggal sekian bulan sekian engke geus kakolotna butuh eta catatan eta nu samna sakapeung mah jadi bingung kadang-kadang aya awewe anu headna jadi teu ceureug teh ka iraha we daek sadaekna naon rupa-rupa aya nu karana obat aya anu teu karana obat aya anu sok dioprek pan ieu gara-gara dioprek jadi head teh ka mana galeuh ieu teh kumaha ieu tanu kitu kan ulu aya anu antukan tungtungna aya awewe nginum obat ngarah teu head akhirna henteu head kumaha eta ya salat eta lu teu naon teu head nganu jadi masalah kumaha lamun pek teh pegat jeung salakina teh pegatna iman ninggalkeun maot ya misalkan tuh lah itu makanya ngora kene kungsi baheula teh head ayeuna eureun headna teh lain karena usia geus eureun lain karena kungsi diubar eureun we headna teh sabaraha umurna karek 20 genep tahun ngora kene ari salaki ka mana geus maot atuh meureun randa nya heueuh tah lain masalahna meunang kawin deui ka nu sejen eta teu dagoan we idahna sabaraha kali idahna lamun ditinggalkeun maot idahna sakumaha balikna idah naon ya idah wafat berarti idah wafatkeun idah wafat 4 bulan 10 poe itu idah wafat teh mun naon nyaeta salaki abdi mah kabur abdi teh dicerai sabaraha kali idahna sabaraha eta idahna 3 kali head teh kumaha salah head ieu mah idahna 3 kali head ka mana salaki teh geus dicerai abdi teh ku salaki abdi teh ting ka mana ayeuna manehna mun ting ka Amerika ting ka alam jin teh nyaho misalkan kumaha ayeuna dagoan we idahna sabaraha 3 kali head 3 kali sucian maksudna 3 kali sucian eta teh idah tukuru teh aya nu nyebutkeun 3 kali sucian aya nu nyebutkeun 3 kali head pokona mah 3 kali we eta Arifin geus teu head gara-gara diobat teu daekeun naon head ya dagoan we nepikeun ka bijil head Allah di dagoan teu bijil wae di dagoan teu bijil wae eta head teh kumaha eta dagoan we nepikeun ka bijil nya eta teu daekeun bijil wae dagoan nepi ka umur eureun head umur eureun head sabaraha taun 55 tahun aya umur head anu galibna 50 tahun gitu kan galibna tapi aya nu 40 tahun ya itu urusanna beda deui ya galibna kana usia 50 mah kan ihtiyatna nepi ka umur 55 tahun ya udah dagoan nepikeun ka usia 55 tahun atuh ti 20 genep tahun Bika 55 tahun
ya bisa-bisa kawin oke usia sabaraha tages asup kana umur 55 tahun tidinya baru dihitung ku idah awewe nu teu head alias nu putus head ari idah awewe nu putus head sabaraha bulan ta eta mah 3 bulan pas teu hitung tidinya 3 bulan tong waka langsung akad deui gitu. 55 teh ulu madak kudu aing kitu-kitu teh mangga saya moal kawin-kawin. Matak kudu apal bab head teh kumaha sih sabenerna. Ya head mah lain penyakit, head mah alami. Itu teh sebetulna sesuatu anugerah ti Allah keur awewe. Sabdina awewe mah ya bisa yang apal dina beuteungna teh sagala aya. Nges puguh rujak jeung petis baso ugal isu ku ngabeurang lain eta maksudna karena di awe itu aya rahim kan rahim sok eta teh kudu dibersihan unggal bulan eta teh dibersihan dikaluarkeun kokotorna ta eta teh ngaranna head itu membuang kokotor nu aya dina tubuh matak awewe sakapeung begitu datang head sok aya nu nyalingit nyeri ayahnya begitu aya teh nyeri karasa ku abdi ge aya nu nyalingit wae keur head teh oh berarti lain ulah hariwang yaitu karena menetralkan nu di jero kan eta teh keur menetralkan nyekeun bae dangke geus head mah cager deui kitu eta teh matak nu keur head mah sakapeung aya nu kudu dimanja oge udah dimanja kunaon neng teh abdi teh nyaeta head matak nyeri wae beuteung oh sawe satu ke urang pencetan nah pencetan kan montong dipake kan tah kitu apa kudu apal bab-bab ieu jadi panjang oge nya bab head bejakeun. Jadi ibu sebenarnya mah tak usah mikiran head tanyakeun ka salaki. Kang ari abi geus head lancan kumaha sih lain kitu maksudna aturan nah tanyakeun ka saha. Salaki kan mikir oh ya ente head tanggal 2 berarti ente ini kamu ini masa suburna oke dina tanggal 15 nah, tanggal 15 sabab masa subur teh 14 hari dimulai bijil head itu masa subur matak lamun headna nu biasa nu galib genep poe nya tong didagoan ke geus poe ka 14 atau keur nu hayang nyarangan lamun nu hayang boga budak oh didinya ya sabab masa subur awe itu 3 hari tina head teh hari ka 13, 14, 15 masa subur lamun hayang boga anak lalaki dina poe nu ka 14 lamun hayang boga budak awewe dina nu ka 13 atawa nu ka 15 loh kunaha ari awewe mah 2 waktuna ari lalakinya padan awewe leuwih loba batan saha nah itu nyaeta bujung-bujung dihitung iraha we hayangna apa kidulin nah eta masalahna apa urang teh urang teh keur latihan ngolah diri teh kitu artina sesuai aturan geus panjang teuing ya jadi kudu mamatahan bab susuci kudu mamatahan bab non bab head mamatahan bab ibadah kitu nah sababungan pidawu Gusti ku angfusakum wa ahlikum naro pek kadinya jaga diri anjeun jaga deui keluarga anjeun naro tina neraka lain kieu naro teh naro naro teh artina kehancuran mudah-mudahan urang sarerea sing dipaparinan ilmu ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin
Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halala wa sami fadikal wasi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fattahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.